Kangjeng Rasul nyarioskeun umat kami dikumpulkeun di mahsyar teh dijajarkeun di 12 bariskeun barisan nu kahijina eueuh suku jeung leungeunna eta jalma di dunyana teu akur jeung tetenggana pindah rupa nu kadua jeung babong hampir sarua eta jalma di dunyana nu sok ninggalkeun salatna barisan nu katiluna sagede gunung beteungna pinuh orei jeung langirna di dunya tarazakatna ari nu nomor Rabi'ah jalma ngagolokok darah tina sungut siga utah keur dagang sok loba sumpah ari anu kalimana jalma bareuh jeung bauna eta jalma di dunyana nu doraka ka manusia ari anu kagenepna ditek-tek behem biritna eta jalma di dunyana sok jadi saksi palsuna ari nu nomor Sabi'ah jalma nu teu boga letah kaluar darah jeung nanah nu sok nyumputkeun syahadah ari nu kadalapana nu dijungkirkeun awakna sukuna kana punukna tukang zina di dunyana ari nu kasalapana jalma teh hideung beungeutna bolotot dua panonna beuteung pinuh ku seuneuna eta jalma di dunyana nu ngadahar hak yatimna mangka ke di akhiratna naraka pitempatkeunana ari nu kasapuluhna borok budugna kulitna jalma nu nganyanyarina ka indung jeung ka bapana ari nu kasabelasna udang ti kuburanana lolong hate jeung panona jeung gede pisan huntuna bibir nepi ka dadana letah nepi ka
malah nepi kaping-pingna jeung kaluar kokotorna. Ari jalma anu kitu di dunya sok minum khamru, malah kalah resep ngadu kade maneh bisi kitu. Ari nu ka-12 umat Nabi nu bagjana hudang ti kuburanana bagaikan bulan purnama tuluy mentas kana sirat cepetna bagaikan kilat. Eta jalma nu sok salat jeung loba amal sholihat jeung dina tungtung hirupna tobat ka pangeranana tina kasalahanana. Surga